Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos. Khususna ka kulawarga Juragan Pardi anu mana harita nuju aya di bumi nanya. Kesugri kaum dangu kocapkeun sorena kayan langit meni angkeb dihujaneun ngagarayot kawasna mah moalila oge bakal turun hujan. Angin ngahiuk rada tarik tatangkalan katempo pating pelenoy kalakai garing rabeng hariber. Dina kayan kitu neng epa gancang nutup-nutupkeun jandela sakalian ditulakan. Sedengkeun Juragan Pardi mah keur diuk dina kursi bari maca koran teu jauh ti bojona anu katempo keus sare tibra. Ari Dani jeung Sarip duanana keur ngarobrol bari tulas-tulis nyatetkeun barang-barang anu geus kajual di tokona sarta diitung jeung kauntunganna. Teu lila breg turun hujan meni ngagebret kawas anu dicicikeun ti langit. Sora angin pating saleor, kilat pating buri nyai. Guluduk pas susul-susul kadenge sorana meni asa eur pating celeger mata keung. Kayan di luareun imah meni poek. Padahal mah harita teh sore keneh can liwat di jam 5 sore. Ningali kayan kitu gancang neng epa ngahurungkeun listrik. Brai di imah teh caang koloyong ngadeuketan kalanceukna. Gek diuknya sajongjongan terus ngahuleng. Di pikiranana ngadadak beut asa teu pararugu. Asa loba kahariwang hatena karasa pating sareblak. Nah rek manggi naon atuh ieu teh? Hate aing beut pating sareblak. Teu puguh rasa buah-buah aya kila-kila anu teu hade. Itu gereunteus hate neng epa. Sajeruning diuk teh pikiranana teu tentrem. Tapi sanajan kitu teu loba omong cicing bae diuk ningalikeun lanceukna. Lantaran bisi ngaganggu kanu keur jongjon utang itung. Bareng jeung kitu puri nyai jeleger. Kadenge sora gelap nyamber meni asa deukeut. Ya puguh atuh neng epa meni ngagurubung. Kitu deui Dani jeung Sarip oge rareuwaseun. Astagfirullahaladzim. Ceuk neng epa istighfar terus nutupan ceuli. Beungeutna katara meni pias. Duh, sora guludug meni gedenya. Jeung deui ieu hujan meni ngagebret ieu. Beut kawas anu dicicikeun ti langit imah. Ceuk Dani kituna teh bari jeung culang cileung. Nya hujan teh meni gede kieu nya. Eta meureun pedah tadi panas. Esok itu geuning lamun ti beurangna panas sorena sok hujan gede. Tembal Sarip jeung dangtung koloyong ngadeuketan kana pelebah kaca hordengna. Disingraikeun terus noong kaluar. Teu tela kaayaan teh poek. Cai leuncang ngagulidag disolokan sawareh ngemplang kaburuan. Kang, abdi mah sieun. Ceuk neng epa terus diukna ngadeuketan ka Dani lanceukna. Cieun naon epa teh? Cieun hujan? Jawab Dani bari neuteub ka adina. Mun Kang, abdi mah sieun ku hujan sareng ku sora guludug sok diradangukeun meuni mata keung. Moal ayana naon kitu Kang? Nah meuni sieun ku hujan ari epa. Keun bae atuh da di luar. Jeung dibiasa ari hujan kawas kieu mah sok dibarengan ku gelap. Tapi da moal ayana naon, cing tenang we atuh. Beut meuni kawas anu kakara ari taeun teh. Walon Dani bari nyerengeh seuri. Tapi da abdi mah keung Kang. Malah asa tegerna ieu teh nah bakal aya naonnya Kang. Moal ayana naon eta mah, ukur perasaan epa we anu keur sieun. Jawab Dani terus neruskeun deui utang hitungna. Kunaon epa teh sieun ku hujan jeung ku sora guludug? Ceuk Sarip harita nyampeurkeun kek diuk teu jauh ti adina. Nuhun kitu Kang abdi teh sieun. Sareng deui ti tadi paraosan abdi teh beut asa teu pararuguh ieu teh. Walau neng epa bari melong ka Sarip. Lamun sieun masok babacaan atuh ngadoa ka Allah. Ngarah tentrem. Jeung deui ngarah teu loba pikiran anu teu pararuguh. Ceuk Sarip bari ngusap tak-tak adina.
Sanggeus nyarita kitu Sarip neruskeun deui hanca pagaweana anu tadi. Neng Epa diuk ngajentul bari ningalikeun lanceukna, tekung silila terus tengkat koloyong nyamperkeun ka patengahan. Bulasmi katempo sare kene, sedengkeun bapana keur diuk bari anteng maca koran. Kayaan di jero imah karasana asa tiiseun, karasaan teh eueuh batur pikeun ngomong. Ari Mang Ocin jeung Bi Itoh geus baralik tadi samemeh hujan. Jung Neng Epa nangtung terus lelempangan koloyong ka dapur, terus koloyong deui ka tepas. Teu lila sup ka jero kamar gek diuk sisi ranjang tuluy ngahuleng sorangan. Bari ngadedengikeun surah hujan anu can aya reureuhna. Bareng jeung kitu olebat katempo aya bayangan bodas ngaliwat ka hareupeun. Tapi teu pati sidik bentukna. Lantaran Neng Epa keur rada malaweung jeung dengan ukur sakolepat, satuluyna ngiles teu kaciri. Nah beciga aya bayangan bodas ngaliwat. Cuk Neng Epa anu tadi keur setengah ngalamun ngadadak curinghak, samalah mah terus rara tereret neangan bayangan bodas anu tadi katingali. Naon anu bieu teh? Nah ukur titinggalian aing kitu. Neng Epa ngagrendeng ngomong sorangan bari muterkeun paneuteub ka sakuliah kamar. Sabot ger kitu, salengseng ka ambeus seungit kembang meni meleber. Tapi teu lila diganti ku bau menyan. Rai atuh bulu punduk muriding. Kaayaan di jero kamar karasa jadi keueung jeung geuman. Ari di luareun imah kaayaan harita beuki maju ka burit, pareng nincak kana malam Jumaah Kliwon. Nah ieu teh beut bau menyat. Nah di mana datangna? Ceuk Neng Epa harita jung nangtung terus culan cileung. Bulu punduk karasa meni pating puringkak. Nya teu loba deui mikir terus bae gancang kaluar ti kamar kituna teh bari luak lieu lantaran ngarasa keueung. Brug panto ditutupkeun. Satuluyna Neng Epa gura-giru leumpang nyamperkeun deui ka lanceukna anu harita katempo masih keneh jarongjon barang gawe. Gek diuk dina koresi anu tadi, ari niatna mah rek bebeja tapi teu wani pok. Lantaran katingali Dani jeung Sarip teh bangun anu keur saribu. Nya antuk nama Neng Epa cicing bae teu loba omong. Kahuleng bari jeung mikiran anu bieu kajadian di kamar. Sanggeus aya kana sawatara waktu, dur kadenge sora bedung di masjid anu nandakeun datangna waktu salat magrib. Tah geuning alhamdulillah geus magrib. Ayo urang kacarai heula, keun bae lah pagawean mak engke bada salat urang teruskeun. Ceuk Sarip harita terus nangtung bari nguliat. Nya sok kaditu ti heula. Akang engke nyusul pandeuri. Kago pagawean saeutik deui sok jadi poho ari katunda teh. Walon Dani bari terus jongjon bae ngagetret nulis. Ngadenge jawaban kitu Sarip ret ka Neng Epa anu katempo keur ngahuleng. Epa, ayo urang salat bareng jeung Akang. Tong ngalamun bae pamali wanci sareupna ieu teh. Ceuk Sarip harita bari neuteub ka adina. Nuhun mangga Kang. Ya geus kitu mah koloyong Sarip ka tukang maksudna mah rek abdas. Ningali kitu gancang Neng Epa nuturkeun. Ari Dani mah jongjon bae ngagetret nulis kawas anu teu pati malire. Da puguh katungkulkeun teuing ku pagawean jadi kana ibadahna kurang. Kaayaan kitu teh sarua jeung Pardi mitra. Anu jadi bapana tingongora nepi ka ayeuna kacida jarang pisan inget kana ngalakonan salat 5 waktu anu mangrupa hiji kewajiban pikeun sakumna umat Islam di alam dunia. Teu lila Sarip jeung Neng Epa geus rengse abdas. Terus sarolat berjamaah ditumbu ku wiridan. Kaayaan di luar beuki poek, hujan can keneh aya raatna. Manjang ngarincik matak sungkan anu rumingkang. Bareng jeung kitu Bulasmi anu ti tadi keur sare tibra ngadadak lilir. Korejak udang terus humarurung bari nyekelan sirahna. Aduh, nyeri. Aduh. Nyeri. Ceuk Bulasmi bari muringi samalah katampu meniti kekareket nahan ka nyeri. Kunaon Bu? Tanya juragan Pardi gancang nyampeurkeun ka bojona.
Aduh, ampun, ama, ieu sirah ibu nyeri, aduh, badi asa belah. Walon Bulasmi bari gegerungan. Ngadenge kitu torojol Dani nyamperkeun. Aya naon ama? Tanya Dani bari ngareret ka bapana, terus melong ka indungna nu katempo keur muringis, bari nyeklan sirah kudua leungeun. Ieu indung hidup cenah karasa deui nyeri sirah. Pami tadi ibu parantos di pasihanlan dong ama? Nya geus tadi mah matak bisa sare oge. Ari sugan terek terus mending, tapi geding kalah jadi deui. Walon juragan Pardi gap kana sirah bojona terus dirancetan lalaunan. Tapi ku Bulasmi gancang dikepeskeun. Lantaran sirahna karasa kalah beuki nyeri nyanyautan. Aduh, tong dipencetan ama, teu kuat nyeri, aduh. Cek Bulasmi bari gegerungan, sorana kadenge kalah beuki tarik. Nya puguh atuh juragan Pardi jeung Dani jadi bingung. Bareng jeung kitu torojol Sarip jeung Neng Epa nyampeurkeun. Duanana puguh bae raruaseun. Ibu, kunaon ibu teh? Cek Neng Epa terus ngadeuketan ka indungna. Kitu deui Sarip. Nya antukna mah Bulasmi pada ngariung ku sararea. Tolongan ibu Epa, tolongan, ieu sirah nyeri asa bejan. Tembal Bulasmi bari ngakubrageun sirahna kana bantal. Terus anu glajer gulang-guling bari teu repeh gegerungan mata kuatir anu nempo. Epa, kumaha lamun urang bere deui ubar atuh? Karunya itu ibu tong kalah diarantep kawas kitu. Sok ka dieu mana ubarna? Ceuk Sarip rada keheul. Lantaran juragan Pardi jeung Dani kalah caricing bae jiga namah meureun jadi kabawa kawer. Jung Neng Epa cengkat terus nyokot ubat anu ditunda dina luhur bupet. Sakalian jeung caina sor diasongkeun ka Sarip. Nya terus ubar teh gancang diinumkeun. Awak Bulasmi cenah cengkat disangke ku juragan Pardi. Geus kitu gancang digolerkeun deui lalaunan. Bulasmi kadenge humarurung teu eureun-eureun. Obat anu didahar can aya karasana samalah katempo kaayana teh beut asa kala beuki ripu. Beungeutna katarapias, awak nyebret panas kesang badag gagarajag masuhan sakujur awak. Nyaksian kayan anu sarupa kitu nya puguh bae sararea ngarasa bingung. Aduh, kumaha atuh nya ieu teh kayan si ibu teh beut kalah tambah parna. Nah mending bawa ke rumah sakit atawa kumaha? Ceuk juragan Pardi bari ngareret ka anakna anu tilu. Nya pamisayeuna mah kitu ama. Ibu teh urang bantun we ke rumah sakit. Jawab Dani bari neuteub ka indungna anu keur gegerungan. Nya. Tapi kumaha atuh apan kaya di luar teh sakitu poekna. Jeung deui hujan oge ti tadi can aya raatna. Sawios atuh ama hujan oge. Apan urang mah kana mobil. Tembal Sarip bangun anu teu sabar hayang mawa indungna ka rumah sakit. Sanajan inditna kana mobil oge ama teh rada hariwang. Lantaran tangtu di jalan teh laleueur jeung diparoek, loba pengkolan jeung jurang. Da puguh jalan di Pilmuran mah teu kawas jalan anu aya di kota. Ceuk juragan Pardi katempo paromana bangun anu bingung. Nya pami kitu mah engke we atuh sakedap deui ngantosan ratu jan. Margi leres abdi oge nyupiranana rada palalaur ari dina kayan kieu mah. Tembal Dani sapamadegan jeung anu jadi bapakna. Nya geus we kitu atuh ayeuna mah. Urang tungguan nepi ka raat hujan. Susuganan moal lila deui. Ceuk juragan Pardi gap kana leungeun bojona terus diurutan bakat kunyaah jeung ngarasa watir. Kanu gering anu teu eureun umaruruk. Kitu deui Neng Epa ti tadi teu eureun terus bae mencetan suku indungna. Susuganan kanyeri radang urangan. Sabot keur kitu. Golombrang kadenge di dapur aya sora anu ngagolombrang kawas sora baskom anu dibalangkeun. Ya puguh bae sararea ngaranjung kaget. Komo deui Neng Epa. Awakna mending ngeleper bulu pundukna geus mimiti pating puringkak. Asieun geus daratang deui inggis aya kajadian anu kawas peuting kamari. Ai naon eta teh make jeung aya anu ngagolombrang sagala.
Cek Juragan Pardi terus ngareret ke palebah panto dapur. Siga nama baskom ragrag kadupak berit ama. Jawab Dani boga timburu ka berit lantaran di mah tesok aya berit tulumpatan. Yang atuh kan itu jang? Bisi ngacak-ngacak kada haram? Mangga ama, keun ku abdi urang tinggal. Walon Dani jung nangtung terus ngaleos rek muru ka dapur. Brai muka panto telila geus aya di dapur. Dani rara tereret ninggalian kayaan didinya anu katempona biasa bae. Red kana rak piring masih keneh angger eueuh robahna. Red kana pago katempo baskom ngente piji oge eueuh anu ragrag. Paparabotan sakabehna oge rapi masing-masing aya dina tempatna. Aneh. Nah naon anu tadi ngagolombrang? Tegening paparabotan mah kabeh oge aya dina tempatna. Dani harita ngagrendeng ngomong sorangan. Itu teh bari jeung rada kerung. Puguh ngerasa heran. Sabot keur kitu. Gubrak digigireun belah kenca aya sora anu ngagubrak. Dani gancang ngareret. Barang breh awak Dani ngageter. Lantaran sidik pisan teu jauh ti manehna aya tangtungan makhluk rupana bodas meni nyacas, tapi katingalina ngangkang teu napak siga ngalayang. Ningali kitunya puguh atuh Dani meni calangap. Ulu punduk pating puringkak sing sariak sakujur awak asa paranas tiris. Naon eta? Ceuk Dani bari mundur ka tukang sarta teu loba pamolah gancang balicet malikeun awakna terus ngebecit lumpat muru ka tengah imah. Gebrug panto tengah imah ditutupkeun deui. Sambalah terus ditulakan tuluy nyampeurkeun deui kanu ngariung. Brek diuk dadana katarareng hapranjung. Ningali kalakuan Dani sarupa kitu, Juragan Pardi jeung anu sejena kacida pisan taruwaseun. Itu deui Bulasmi anu keur gering oge harita nepi Kang Rejat bari ngoceak ditumbuk ku Humarurung. Aya naon Dani? Mun kawas anu teu hideng jelema teh. Tanya Juragan Pardi rada mureleng da puguh manehna reuwas. Nya aya naon Kang meuni bangun anu sieun? Ceuk Sarip milu nimbrung bari neuteub ka lanceukna. Aya, itu di dapur. Walon Dani ngomongna bari jeung guguk. Aya teh aya naon? Montong sok ngareurewas haritaeun teh. Na maneh teu ningali? Apan boga indung teh keur gering. Tuh nepi ka ngagurubug kitu ruwaseun. Na teu karunya. Ceuk Juragan Pardi katempona bangun anu keheul pisan kana pola anakna. Sanes kitu ama, puguh abdi teh nuju sieun. Walon Dani ngomongna ayeuna mah tatag da puguh sieun ku bapana. Ari sieun teh sieun kunaon? Tanya Juragan Pardi jadi penasaran kitu di Sarip jeung Neng Eva. Itu di dapur ama aya makhluk bodas kukuncungan. Hutan aya makhluk bodas kukuncungan. Terus ama, itu anu katinggal mah. Meni bodas ama kukuncungan, sieun abdi mah. Ceuk Dani bari jeung ngabiri-gidig. Makhluk bodas anu tadi kacipta deui. Maksud hidup teh kumaha? Di dapur aya jurig? Beut asa piraku aya jurig sore keneh titinggalian meureun eta mah. Tanya Juragan Pardi bari mencrong ka anakna. Nya abdi oge teu terang ama di jurig atawa sanesna mah. Tapi anu katinggal ku abdi mah tadi di dapur teh aya makhluk anu sarupi kitu. Walon Dani nerangkeun sajalantrahna nurutkeun titinggalian manehna sorangan tadi. Basa keur aya di dapur. Da puguh jelas katingali pisan belegedegna. Juragan Pardi rada ngahuleng ngadenge jawaban kitu teh. Satadina mah ngarasa teu percaya tapi lamun dipikir deui asa piraku lamun Dani wani ngabohong. Jeung deui memang akhir-akhir ayeuna di imahna beut jadi loba kajadian anu araneh. Matak reuwas jeung matak sieun. Jep sakedapan mah jarem teh. Dani ngahuleng Sarip jeung Neng Eva duanana sirih reret. Masing-masing hatena ngarasa keueung. Kayaan di jero imah karasa jadi geuman lir ibarat aya di tengah astana.
sok padahal harita teh kaayaan can peuting-peuting teuing. Samalah kaitung masih sore keneh paling oge kakararek nincak kana wanci salat Isya. Juragan Pardi jeung anakna saurang oge eueuh anu incah tidinya. Kawena ngarariung bae nungguan anu keur gering, aya anu ngabebrah, aya anu mencetan, aya anu ngusapan. Sakabehna oge hayang nembongkeun ka nyaahna. Ninjak kana wanci sareureuk kolot. Ayan Bulasmi katinggalina beut kalah beuki parna. Awakna ngalempre bangun geus teu aya daya. Ya puguh bae atuh sararea beuki bingung. Kayan alam beuki peuting ari di luar kadenge surah hujan can aya raatna. Samalah kalah ngagebret siga anu eueuh beakna. Sabot keur kitu. Ujug-ujug cikiki kadenge aya sora awewe anu seuri meuni jelas pisan. Sorana ngirung mata kukurayeun. Ngadenge kitu puguh atuh sakabehna pating gurubug rareuwaseun. Hah? Sora naon eta Kang? Ceuk Neng Epa ngomong lalaunan bari buntang ti kekerket kana leungeun Sarip. Jempe Nyai. Datang oge teu apal. Walon Sarip ngomong kitu teh bari ngusap pundukna anu karasa cerengkat pating puringkak pating puriding. Kasieun teu beunang dipapalerkeun. Anu seuri kadenge nyikikik deui sorana beuki tarik jeung asa deukeut. Sararea silih reret awakna ngalaleper bulu punduk pating puringkak. Jantung ratug teu paruguh rasa. Samalah Bulasmi anu ti tadi humarurung ngadadak jempe ngahep-hep bae. Da puguh sarua ngarasa sieun. Dina kayan kitu ujug-ujug pes listrik teh ngadadak pareum. Reup kaayaan jadi poek. Neng Epa ngoceak terus ngagabrug ka lanceukna. Poek Kang. Ceuk Neng Epa bari nangkeup meuni pageuh ka Sarip. Kasieun beuki rongkah awakna ngadegdeg. Wentu norok tok lamun seujang mah geus pasti bakal katarapias. Nya Epa cicing. Teu kudu sieun da buat aya nanaon. Tapi abdi sieun Kang. Jeung Neng Epa Ceuk Neng Epa deui ngomong kitu teh bari terus nyusup kana awak lanceukna. Yang, gancang nyeungeut damar atuh. Ceuk Juragan Pardi harita nitah nyeungeut damar ka anakna. Nya ke sakedap ama urang milari heula korek apina. Walon Dani leungeunna ngarampaan saku bajuna susuganan nyakuan korek api. Tapi teu manggih. Ya geus puguh eueuh mah terus lalaunan ngarayap ngadeuketan kana beja. Terus dirampaan. Ubrak ngadupak gelas da puguh teu katingali. Teu lila gap manggih korek api gancang dihurungkeun. Cekes gur hurung. Tapi pes korek api teh pareum deui. Kawas aya anu niup. Angina oge karasa ngahiuk kana beungeut. Naha pareum deui korek teh Kang? Ceuk Sarip bari melong ka lanceukna anu katempungan ukur belegedegna. Nya teuing atuh puguh oge kawas aya anu niup. Sarip, cing gancang cokot baterai terus surungkeun ngarah teu poek teuing. Nya tapi di mana nunda baterena? Nya tiangan atuh kumaha ari maneh. Lamun teu kitu jika ditu gancang cokot damar di dapur. Nya hayu atuh bareng jeung Akang. Da sorangan mah embung sieun. Walon Sarip embung ari kudu nyokot damar ka dapur sorangan mah. Sajabati poek teh ngarasa sieun jeung keueung anu lain lumayan. Nya ari pada sieun mah keun bae atuh urang cokot gua mah ka dapur. Ayo Jang baturan hurungkeun korek api da. Ceuk Juragan Pardi jung cengkat sok sanajan ngarasa keueung oge maksakeun bae nangtung. Terus leumpang ngarayap lalaunan. Dani gancang nuturkeun bari cekes ngahurungkeun deui korek api. Tapi kumata keran. Si korek api teh pes deui pareum. Cekes dihurungkeun pes pareum deui, pes pareum deui. Kitu jeung kitu bae embungan hurung. Pardi harita kakarayapan susur sasar. Gap kana bupet maksudna mah neangan baterai.
tapi teka panggih. Nya terus atuh lempang dari lalaunan, tesrik nama panon oge dibelel-belelkeun, hayang bisa awas. Dani ngiclik tukangen cekes ngahurungkeun deui korek api, brai caang tapi teu lila pareum deui. Duanana pating karayap murukana panto dapur. Teu lila antarana geus nepi sarta gancang dibuka selotna. Reket brai. Muka breh katempokayan di dapur teh meni poek mongkleng. Awak didinya karasa meni tiis nyelecep kana awak. Juragan Pardi ngajaranteng di lawang dapur, sedengkeun di luar maharita kadenge sora hujan ngagebret can aya raatna. Samalah barijeng dibarengan ku sora angin anu ngagelebug handaruan. Estuning mata keung anu lain bobodoan. Ari Juragan Pardi jeung Dani lempang lalaunan, barijeng uyup ayap ka sisi kagigir. "Jang, sok kurungkeun deui korek apina." Cik Juragan Pardi nita ngahurungkeun deui korek api. "Mangga ama." Walon Dani teu baha cekes gur korek api dihurungkeun. Tapi pes deui pareum sabab katiup ku angin anu maroncor tina bilik anu carang. "Teu seuneu teh pareum deui ama." "Nyakeun bae sok urungkeun deui Jang, ulah bosenan. Halangan atuh kuleungeun ngarah teu pareum." Cek Juragan Pardi bari ngareret ka anakna, tapi da teu kaciri ngadenge kitu Dani ngagugu cekes ngahurungkeun deui korek. Gur hurung brai kaayaan di dapur rada caang. Dani jeung bapana rarat reret neangan damar. Breh katempo ngagantung dina bilik sarta teu talangke harita keneh buru-buru diseungeut. Brai damar hurung ayeuna mah di dapur jadi caang bisa ningali. Juragan Pardi jeung Dani rumenghap karasa rada ngemplong hatena. Tapi hanjakal teu lila ti damar anu bieu geus hurung teh kepoh aya anu niup. Tapi teu katingali jirimna. Anu ukur karasa angina hungkul ngahiuk sarta kaampu bau bangke menyegak, mata ngurel hayang utah. Uguh atuh Juragan Pardi jeung anakna kacida pisan reuaseun. Bareng jeung kitu, di jero imah kadenge sora Bulasmi ngajerit meni tarik. Ituna teh bari jeung ohek-ohekan kawas jalma anu kabeureuyan. Ngadenge kitu Dani jeung bapana buru-buru balik deui ka patengahan. Da puguh ngarasa melang ka Bulasmi, tapi leumpangna teu bisa gancang lantaran poek. Ari damar dicekelan tapi can kaburu diseungeut. Bulasmi kadenge ngajeriti mata kuatir, awakna nu tadi ngalempreh beut abrug-abrugan. Suku kekejet jeung totojer. Neng Epa jeung Sarip anu ti tadi araya didinya nungguan puguh kacida reuaseun. Sanajan bari jeung poek oge duanana bareng ngadeuketan ka indungna. "Ibu, kunaon Bu? Kunaon?" "Mohon ibu kunaon ibu teh?" Sarip jeung Neng Epa ampir bareng nanya ka indungna anu keur motah anu glajer teu daek cicing. Samalah terus rumpurampa kana awakna da puguh teu katingali. Tapi hiuk jebrot beungeut Sarip katajong ku suku Bulasmi. Nya puguh ngajungkel ka tukang. Itu deui Neng Epa oge awakna kasepa ku indungna karasa seueul meuni nyeri. Sedengkeun Bulasmi terus anu glajer. Awakna muter bari jeung ohek-ohekan. Puguh bae kaayaan teh jadi riweuh mata kariwang. Sabot keur kitu torojol Juragan Pardi jeung Dani terus nyampeurkeun. Tapi teu bisa gancang sabab teu bisa ningali kana tincakeun. Sabalah duanana oge leumpang bari jeung tidak ada lagor sarta terus ngadeuketan ka Bulasmi, tapi hiuk jebrot jengkang Juragan Pardi ngajengkang. Beut nah aya naon ieu teh? Nah asa kabina-bina teuing. Cek Juragan Pardi kuniang cengkat lalaunan. Leungeuna uyup ayap neangan keur pamuntangan. Gap kana meja terus hudang lalaunan. "Ibuna, kunaon atuh ieu teh? Kunaon?"
Tanya juragan Pardi ka bojona. Tapi Bulasmi tengah jawab. Jongjon bae adu gelajer di barung kohe-kohekan estuning kacida matak pikahariwangen sarta matak jadi ngagempurkeun ka sararea. Yang, sok kacang atuh gerah hurungkeun damar teh. Juragan Pardi ngagorobok nita ngahurungkeun damar. Ngadenge kitu gancang Dani harita keneh ngagugu. Damar teh dihurungkeun tapi kulantaran gempeur nyekeskeun korek api oge geus hararese. Musai bae dicekeskeun teh teu daek urung kalah matak jengkel. Adenge sora Bulasmi ngajerit, tapi rada laun disusul kohe-kohekan. Mitra cageulai carita urang Sunda heula. Insyaallah kin urang lajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.